Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Kumaha? Tos siap diajar bahasa Sunda deui? Yuk orang diajar sasarengan. Tos laminya orang tetepang satajan di kawitan sumangga hidup tuliskeun jenengan hidup kelas sareng sakola hidup dina kolom komentarnya kangge absen. Teras upami hidup teterang naon anu ku ibu didugikeun kekecapanana anu ku ibu didugikeun sumangga taroskeun oge di kolom komentar. Urang kawitannya. Danget ayeuna urang diajar ngeunaan iklan layanan masyarakat. Iklan atau sambung layang mangrupa salah sahiji cara pikeun ngawanohkeun, nawarkeun mere informasi ngeunaan hiji barang atawa hal. Nah, iklan teh kabagi janten dua, aya iklan anu komersil, aya oge nu non komersil. Upami iklan anu komersil mah tangtos tujuanna teh miharep keuntungan. Upami iklan anu non komersil mah anu baris dibahas kurang ayeuna nyaeta iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat nyaeta eusina mangrupakeun pangajak pikeun masyarakat supados ngalakukeun hiji hal anu hade atanapi henteu ngalakukeun hal anu teu hade. Tangtos iklan layanan masyarakat mah nu tadi teh non komersil. Hartosna henteu miharep kauntungan. Nah, ayeuna urang bahas ngeunaan ciri-ciri iklan layanan masyarakatnya. Anu kahiji nyaeta henteu ngandung unsur komersial tadinya henteu miharep kauntungan atawa piuntungeun. Kadua, teu aya unsur produk, boh eta produk barang atanapi jasa. Anu katilu, anu masang iklan layanan masyarakat nyaeta yayasan sosial atanapi organisasi-organisasi sosial anu henteu miharep kauntungan. Anu kaopat, mangrupakeun atikan anjuran atawa uar pangajak pikeun balarea pikeun ngalakukeun hiji pagawean. Teras salajengna miboga target anu ambahana leuwih lega tibatan iklan komersial. Tah upamana nilika nu tadi nya aya nu kedah diperhatoskeun nalika ngadamel iklan layanan masyarakat. Kahiji nyaeta komunikasi atikan sareng seni. Nah, komunikasi tangtos komunikasi teh mangrupakeun media pikeun nepikeun pesan-pesan anu tangtu. Teras tangtosna alat pikeun mangaruhan balarea. Anu katiluna ditepikeun secara persuasif hartosna ngajak gitu nya atanapi aya saran-saran. Sabaros gitu. Teras tadi anu kadua nyaeta atikan. Atikan teh naon sih, Bu? Atikan teh hartosna pami di bahasa Indonesia mah pendidikan. Aya edukasina. Nyaeta ngatik ngadidik masyarakat sarta ngaronjatkeun kasadaran masyarakat kana hiji hal nya kana perkara anu didugikeun. Teras anu dipiharep nyaeta tiasa ngarobah tingkah laku masyarakat. Lajengkeun nya anu katilu nyaeta seni. Tangtos upama misalna dina iklanna aya unsur senina tangtos langkung nyirut atanapi langkung menarik perhatian. Salajengna dina seni oge nya tiasa ngebrehkeun ajen inejen seni. Sakumaha umumna iklan tangtos iklan layanan masyarakat oge mibanda cara-cara pikeun ngadugikeunana kahiji ngagunakeun audio. Ada audio mah berarti anu kakuping ku urang. Seperti contohna dina radio, dina podcast atanapi waktu sidep ngupingkeun lagu gitunya dina aplikasi musik sok aya iklanna. Tah eta teh berarti iklan ngaliwatan audio gitu. Aya oge anu ngaliwatan visual berarti ieu mah anu katingali. Contona pamflet, brosur, teras baliho, naon deui? Stiker, pamflet, poster rea-rea deui anu katingali ku urangnya. Teras aya oge audio visual. Tangtos berarti ieu mah anu katingali oge ka kuping ku urang. Contona misal dina TV, seueur pisan iklannya atanapi urang nu biasa nonton YouTube aya wae iklanna. Tah eta berarti iklan audio visual. Tah upama anu tadinya iklan anu visual secara visual berarti anu katingali contona kan poster, teras poster-poster atanapi baliho biasana sering kapendak ku urang seseueurna aya di
tempat-tempat umum sapertos di rumah sakit, di puskesmas. Sakitu wae materi minggu ayeuna. Sekali deui upami aya nu bade taroskeun sumangga tiasa ditulis dina kolom komentar. Tong hilap absena oge di seratnya. Tepang deui minggu payun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.